Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Jadi Ubaidillah di kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun lengkah-lengkah hirup sehat pikeun yang harapan COVID-19. Luka hiji sering ngumbah panangan ngangge sabun pikeun ngabunuh kuman bakteri atawa boh virus nu ayeuna nyaeta virus corona. Nu kadua, olahraga. Sering olahraga pikeun ngajaga tubuh urang pikeun tetep sehat. Nu katilu, urang kudu jaga jarak sareng batur pikeun nyegah nyebarkeun virus corona. Nu kaopat, upami bade kaluar bumi, urang disarankeun ngangge masker pikeun nyegah virus. Nu kalima, jaga kebersihan. Pikeun ngajaga penyakit virus corona, urang mah apal boh virus teh nempel dina parabotan bumi dan urang kudu sering bebersih. Sakitu nu tiasa